Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tah, para siswa siswi sadayana tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Sareng saha? Ceempat. Saha cenah? Cepat. Ceempat. Kumaha siswa-siswi sadayana daramang? Tah, syukur upami damang mah, upami sarehat mah. Tah, nya ayeuna urang baris tepang deui sareng ceempat dina pangajaran basa Sunda. Tah, pakir sadayana dina danget ayeuna teh ceempat bade ngajarkeun mata pangajaran atanapi mata pelajaran tah. Naon cenah? Aksara Sunda. Aksara Sunda. Naon cenah? Aksara Sunda. Sunda. Sanes pisahnya tah. Ieu aksara Sunda teh nyaeta mangrupi mata pelajaran katilu di semester genap atau di semester 2. Sarengsena ti payun urang diajar wawancara sareng carita babad. Tah kangge bab katiluna nyaeta aksara Sunda. Ayeuna mah urang langsung wae kumaha carana sangkan hidup bager tiasa diajar nulis aksara Sunda atau tapi tiasa maca kana aksara Sunda. Tak enak ku ece urang guar. Ya, urang diajarkeun kumaha carana hidup sangkan tereh tiasa nulis aksara Sunda. Cobi ayeuna mah tinggal heula ka dieu kapayun sadayana. Tinggal di dieu kapayunnya. Nah, dina aksara Sunda bager ya, dibagi jadi dua, aya nu namina aksara vokal atanapi aksara suara disebat teh. Kela wihan deui aya nu namina aksara vokal atanapi aksara suara. Nah, nu kadua aya aksara konsonan atanapi aksara ngala genah. Urang di kana aksara vokal heula. Kangge aksara vokal atanapi aksara ngalagena dina aksara Sunda aya 7. Sabaraha cenah? 7. Di antarana tah ningali ka dieu kapayun A I U E O E jeung U. Jadi di bahasa Sunda mah aya 7. Upami dina tata bahasa Indonesia mah A I U E O 5. Tah, upami dina aksara Sunda atau napi dina tata bahasa Sunda mah aya 7. Margi nambihan 2 vokal. Nyaeta huruf E sareng E. Nya, janten aya sabaraha hiji? 7. 7. Naon cenah teh aksara suara atau napi aksara vokal. Nyata aya tuh 7. A I U E O E jeung O. Nah, janten aksara suara atau napi aksara vokal dina bahasa Sunda mah aya 7. A I U E O E jeung E. Tah, kumaha cenah ceempat wangun atanapi bentukna urang tinggal ka dieu, tinggal di kapayun. A tah. Tinggal vokal A wangun atanapi bentukna teh sapertos kieu. Tuh, nya set A. Biasa kitu hidup latihan di bumi ninggal karena modul anu parantos dipasihkeun. Katos I sapertos kieu, U sapertos kieu, E sapertos kieu, O sapertos kieu, E sapertos kieu, U sapertos kieu. Nah, eta kangge aksara
vokal. Ayeuna mah urang kana aksara konsonan atau napi aksara ngalagena tinggal ke di kapayun tah. Ya. Set. Kangge aksara konsonan atanapi aksara ngalagena dina aksara Sunda aya sabaraha hiji urang eta nya. Tah ieu tinggal kapayun. Ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, ja, ya, nya, ma, ga, ba, nga, fa, pa, za. Aya tambihan ke ka sareng sa nya. Kantun ka ditinggal dina modul. Janten dina huruf aksara ngalagena mah bager benten sareng dina tata bahasa biasa. Upami dina tata biasa maka nulisna teh lamun ha teh lamun misalkeun na teh en, lamun misalkeun ca teh ec nya. C A B C D E F G H I J K L M. Da upami dina aksara Sunda mah sapertos kieu janten dua huruf ya ha na ca ra ka da ta sareng saterasna carana sangkan hidup langkung hoyong tiasa enggal cepet dina nulis aksara Sunda kahiji kudu dihafal heula diapalkeun. Mun tadi huruf vokal teh tingali ece tuh terus katalar nulis a urang tutupan ieu set tuh a teh oh kieu tuh jadi bakal engal nya i teh kieu set tuh pasti bakal cepet jadi engke hidup tiasa latihan di bumi. Ha ka dieu urang kana konsonan deui heula. Huruf konsonan teh aya seueur nya. Carana hidup apalkeun di bumi cara ece kieu ha na ca ra ka da ta sa wa la pa ga ya nya ma ga ba nga tuh Wihandi ha na ca ra ka da ta sa wa la pa jayanya magaba upami tos katalar kitu siga ece nembe insyaallah pasti bakal gampil nulis aksara Sunda mah lamun tos katalar nembe ku urang dihafalkeun oge sareng wangun sareng bentukna contoh kapayun ha dieu nya bade nulis ha oh ha teh ngawitanana kieu set tuh ha na set ca set jadi cobi engke tilu huruf hidup diapalkeun ditutup sampai diserat kartos ya ditutup sampai diseratkeun insyaallah bakal cepet. Tos ayeuna mah kangge aksara vokal sareng aksara konsonan dicekapkeun sakitu bae. Ayeuna tinggal di kapayun. Kumaha cenah Pak? Atanapi ece. Keempat. Nah. Nulis aksara Sunda teh tah. Dina aksara Sunda mah aya nu namina pananda sora. Naon cenah? Pananda sora. Tah urang tinggal ka di pananda sorana coba kira. Tinggal ka di kahandap. Nya Kang Eden kahandapkeun pananda sorana. Katinggal jelas ieu pananda sora. Teruslah ece mah bari celik oge teu kuna naon nya. Tinggal itu. Nah, para siswa-siswi sadayana tinggal di kapayun. Janten dina aksara Sunda mah aya nu namina pananda sora. Naon saurna? Pananda sora. Pananda sora. Pananda sora dina aksara Sunda aya anu ditulis di luhureun huruf, aya anu ditulis di handapeun huruf, aya anu ditulis ke dina tengah-tengah huruf. Ayeuna urang hiji-hiji heula.
anu ditulis di luhureun huruf. Kahiji aya pananda sora i anu disebat panghulu. Nu kahiji teh naon? Panghulu kangge pananda sora i. Contoh kadieu kapayun. Tina na lamun hoyong jadi ni pasihan pananda i di luhur tah huruf bentuknya seperti gitu lebih besar tinggal di luhur dia disimpan tuh tina na jadi nih kirang jelas di dia tuh kapayun kenya kirang jelas siap tah contoh nembe pananda i tina ha ya tina ha lamun hoyong jadi hi pasian pananda i di luhur tuh jadi hi tadi tina na lamun hoyong jadi ni pasian pananda i di luhur ya katos eta kangge pananda i nu kadua pamepet keur sora e jantenna teh lamun tina tadi mah i ayeuna mah tina e orang tulis tadi contohnya orang ngadamal naon tina e sareng re tina ra lamun hoyong jadi re pasian pananda e di luhur tuh jadi re artos sareng nah ras aya pananda jeung tina ja dikali ka dieu tina ja huruf ja upami hoyong jadi je pasihan pananda di luhur jadi je artos aya di pananda sora tungtung cobi ngadamel kecap anu tungtungna jujur jejer lieur laleur naon deui tungtungna bager tak orang laleur lah nu gampirnya orang tulis laleur ya nya tinggal di kebayun pertama teh huruf la tuh tulis la nu kadua teh huruf laleur berarti tina la deui pasihan pananda tuh di mana di luhur di dieu jeung pananda jadi laleur ya katos di pananda ulah ra di paehan tapi langsung pasian pananda aya panyecek nge sora eng cik kecap kata anu tungtungna eng naon ngising bisa bisa naon di tina eng naonnya penning bisa training bisa gaang bisa orang tulis contoh celeng gaang ya pertama teh berarti huruf ga tinggal iku urang bisa acan kata larmanya huruf ga mana huruf ga aya ga tuh ga aya di luhur tulis ga set gaang kantun pasien peranda di luhur peranda panyecek ieu tuh jadi gaang ngambil kan nah kantos tos eta kangge pananda anu di luhur teh aya sabaraha hiji aya 5 4 aya 5 eta sora i sora e sora u sora jeung sora eng ayeuna urang anu ditulis di handapeun huruf aya 3 panyuku keur sora u panyakra keur sora ra panyiku keur sora la urang ngadamel contoh kangge sora u ditulisnya nyata di handapeun huruf tinggal di dieu kapayun nya contoh ayeuna tina huruf bari naon ca nya ka dieu tina ca lamun hoyong jadi cu pasian pananda u di handap nyata lebih besar di dieu tuh jadi cu nya tina ka
lamun hoyong jadiku pasihan dihandap jadi cukup artosnya sami sareng seterusna upami sora ra upami sora la ayeuna urang anu di tengah kadi nya urang anu di tengah-tengah huruf anu di tengah huruf aya sora e aya sora o aya sora jeung pamahe atos ningali ka dieu kangge sora e ningali ayeuna urang bade nulis tinana nah gitu tinana lamun hoyong ngejadi ne pasian pananda e di mana di payunan huruf jet dipencit saali tengah-tengahna ne upami kangge sora o dipengkeren aksara di dieu tinana lamun hoyong jadi no pasihan di dieu dipengkeren hurufna atos ta eta kangge o sareng e di dieu di payunan upami o di dieu di pengkeren huruf sami ditungtung contoh ngadamel kecap tina tungtungna Careuh. careuh taneuh Bogoh. bogoh naon deui seurnya kopea orang ngadamel tadi tina taneuh atau tapi caah anu gampil nya kan dia tinggal caah pertama teh huruf ca tuh kedua huruf a pasihan pananda nah pananda di dieu jadi ca artos nya ayeuna bade nulis kopea gampil kan tina ka heula ka pasihan tadi pananda di dieu tuh ko raspa tadi set pasihan pananda curek di mana di payun di dia ko pa a di dia terus pasihan we jadi kopea terus aya di terakhir pamaeh pamaeh mah fungsina kangge ngapaehkeun aksara konsonan ya coba tinggal di kaluhur aja namanya urang kaluhur deui heula ami ngartos ka dieu kaluhur ya Batu. ka dieu tinggal heula ka payun nya ayeuna mah urang diajar nulis aksara Sunda supados kahartos jadi emut aksara vokal tadi aksara konsonan angge we ieu pananda sora cing atuh ayeuna mah urang langsung we ayeuna hideuk hoyong nulis kata naon cobi mengedit hoyong kata naon Naonnya? tapi kecap naon Lauk. lauk cek mengedit macenanya ka dieu kapayun tingali lauk Kacapi atuh. kacapi Kacapi. kacapi berarti pertama huruf naon made Ka. ka tuh ka kedua Ca. ca katilu Pi. pi tina pi tuh nembe kacapa teu akan jadi kacapi lamun hoyong jadi kacapi pasihan panandai di luhur nya terus tadi dia panandai namanya kacapi huruf K huruf C huruf P pasihan panandai di luhur jadi kacapi contohnya tadi aya kata lauk urang tulis di dieu nya bacana bari calik teh naon wios Sok. lauk itu di kapayun lauk berarti anu kaiji eta huruf la tuh tulislah di dieu set la nu kadua vokal u tuh nya vokal u gampil pisan kantun kieu lauk terakhirnya eta huruf lauk mah ka heula tina ka lamun hoyong jadi pasihan pananda pamaeh emut kangge maehkeun huruf teh aya pananda pamaeh di mana sebenarnya di dieu nya eta tinggal itu set jadi
lauk. Contoh deui naon Mang Den? Naonnya? Anu dipaehan tungtungna konsonanana. Nembe lauk atos kacapi atos we nami ece lah nya aya mah contohna teh andi gampil pisan ya dieu nya berarti pertama huruf a kedua huruf na teu acan jadi en nembe na lamun hoyong jadi en nah dipaehan sapertos nembe tuh jadi mana di dia disempeuna set tuh jadi an akhir huruf da pasian pananda i jadi an di atas cobi ayeuna hoyong nami saha misal kate nu gampil lah aya Siti nya Siti ke payun Siti mah pertama tina saheula pasian pananda i di luhur si ras ti tak pasian pananda i jadi Siti gampil ayeuna urang anu double panandana contohna teh pusing kapan aya pusing mah aya dua pananda di dieu nya tinggal di kapayun tah di dieu pertama huruf pa set tina pa lamun hoyong jadi pu pasian pananda u di mana cenah tadi teh u teh di handapeun huruf pak jadi pu tuh teras pusing berarti tina saheula pasian pananda i di mana di luhur teras pasian pananda ang di mana di luhur tadi dia tuh jadi pusing tuh atas gampil ya naon sesahna diajar aksara Sunda mah asalkan hidup sadayana bageun kedah tos hafal heula jadi ditalar di bumi nya seperti tadi ece hana caraka data sawala pada jayanya maga ba tabihan tadi aya sa ka na za fa za tinggal gampil ke dihafal terus carana engke ditalar ditutupan upami ha teh kieu nya tuh ha teset upami na upami ca jadi mangga engke ditalar heula cara nulisna seperti tadi upami bade nulis aksara Sunda aksara vokal aksara konsonan atau dipinggalkeuna pasihan pananda sora aya sora i sora e jeung nu sanesna mangga anggekeun katos contoh deui upami tina da hoyong jadi di pasian pananda i di luhur upami misalkan bade tereh curek kanya tina ta pasian pananda teh adu pamungkas ti ece ya tah pamungkasnya cobi ngadamal deui kecap atau da pikata ku ece bade ditulis bisi teh katos keneh bade naon Mang Edet Naon? kecap atuh pamilieur mah nami hidup anu sok biasa ece teh ningali dina absen teh aya nami Siti mah tadi atos nya Restu. restu cenah nya kadi kasebut urang restu teh berarti tina huruf cenah salikeulanya tina huruf r tuh nya tina ra heula pasian pananda tuh teras sa nya sana kedah dipaehan set tuh res terakhir huruf ta pasian pananda udihanap tuh jadi res tuh lah gampil nya terus jadi hidup wayahna cobi tinggawitan ayeuna dibuka bukuna cobi diajar aplikasikan di bumi atas tah sok cobi heula ayeuna namanya sakieu wae
video kangge pengajaran aksara Sunda ti 4. Tah ka para siswa-siswi sadayana acan ku ditutup ayeuna urang latihan heula soalnya tinggal dikapayun ka dieu. Terus tinggal di dieu. Sok. Tah ayeuna ku bade dicontohan sasoal ngerjakeun nomor hiji di payun nya ka dieu ke payun. Di dieu aya kalimah eling-eling mangka eling. Cik orang langsung dikerjakan heula tinggal ka dieu ka payun. Anu kahiji teh huruf tah catet mangga tulis tuh vokal tuh catet vokal heula. Nu kadua aya ling berarti tina huruf lah heula nya serat di dieu lah. Pasihan pananda i jeung pananda eng panghulu sareng panyecek di luhurnya tuh. Jadi eling ya. Nah, sami berarti eling. Benten eling tuh. Eling ya. Terus mangka tadi nya tingali janten huruf ma heula ma pasihan panyecek di luhur nya tuh janten mang. Terus aya huruf ka tuh pasihan ka di dieu mangka. Terakhir eling sami ya terus la pasihan penanda i sareng ang dan eling mangka eling. Kartos tah cobi ayeuna di nomor 2 dugi ka nomor ke-10 ku hidup kerjakeun di bumi. Hartos tah saumpamana parantos yang saya dikerjakeun engke hasilna japrikeun ka Bapa sapertos biasa. Hartos tah sakitu wae video pengajaran aksara Sunda dina danget ayeuna nya sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ningali deui soalna tah nya tingali deui. Upami acar ngatos keneh ke urang aya diajar aksara Sunda part 2. Nah, atos nya sakitu wae ti 4 tepang di engke dina video aksara Sunda selanjutnya. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.